Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina ieu waktu urang bisa panggih dina diajar basa Sunda. Materi kelas 8 semester hiji anu mimiti nyaeta biantara. Diajar biantara. Atuh sameme urang diajar, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu diajar urang teh jadi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Turta diniatan ku urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mimitian ngadoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yeuh pangeran abdi ishrah li lapangkeun pikeun abdi sadari dada abdi wa yassir li jeung gampangkeun pikeun abdi amri urusan abdi wahlul jeung pegatkeun uqdatan beungkeutan milisani dina lisan abdi yafqahu jeung pahamkeun maranehna qauli kana eusi caritana abdi. Insyaallah satuluyna samemeh urang diajar buku pedoman anu dipake nyaeta masih keneh buku nya pamekar basa. Lamun diinjemkeun ti perpustakaan bisa keneh dipake, tapi bukuna anu ti heula mah buku kelas 8 lantaran waktu 2017 tahun 2017 kurikulumna direvisi ya. Materi biantara teh asalna mah materi kelas 8. Saat tos tahun 2017 direvisi jadi kelas 8 semester hiji. Tah kugituna buku anu masih anu dipake ku urang teh buku kelas 8, masih buku kelas 8. Tadi Bapak geus ngirim bukuna e-book atawa buku elektronik nyaeta buku elektronik kelas 8. Jadi ulah kaget nya make bukuna anu kelas 8 keneh. Tak bisa dibuka bukuna nyaeta kaca 78 mimiti kaca 78 dina buku elektronik mah. Upama buku anu dicetak mah anu ti perpus bisa jadi robahnya bisa jadi beda. Tingali we biantara kaca sabaraha. Tah sakitu nya upama waktuna geus teu cukup nya ulah dituluykeun lantaran aya pelajaran sejen anu nungguan nya. Jadi bisa di PR-keun diajarna dituluykeun waktuna engke asar nya atawa geus magrib atawa isya. Lohor bisa istirahat heula supaya fresh, supaya seger deui gitu. Tah sakitu ti Bapak nya ngeunaan pembelajaran ayeuna nanaonna aya dina buku da kari maca, kari nulis. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.